Ya hirup eta para ruruna naon nyangu teu purun. Ngarit teu purun. Lelumpangan horoream. Eta teh boga doma bikang teu orokan-orokan eta ye eueuh jalu ka saha atuh ngindim jalu aya. Ari si Abah boga doma jalu kitu. Hayu ditanyakeun sugan bogaeun ai. Malumaku gaya hek bararoga duit hek doma kalakat tereunuh-reunuh dawuh jaluna ah teu parurun aya ieu teh. Abah aya kitu ieu teh. Aya tanyakeun doma jalu sugana babalu. Aya kitu teh Abah teh sorore teh ieu teh. Kernaon? Ngambil payung lain merumput tahu jalan. Lain, bukan doma jalu. Buka jalu. Lain, Bah. Kita boga doma bikang. Sedai kue reuneuh dawuh jaluna kumaha atunya? Oh, kada doma jalu mah. Kumaha atunya ieu abdinya ieu hayang kalaka asa teu paruruna naon ieu teh. Buka atunya. Boga doma teu reuneuh-reuneuh. Bah kumaha atunya? Solusina sangkan doma nu abdi teh kereuneuh. Lain atuh kieu selesai nama. Sugan dae teh kasih ohang buruhan. Hah? Kasih ohang daekeun. Boga daekeun ya. Daekeun lah. Nya teh boga jaluna. Heueuh, kudu itu teh. Mere rokok jeung kopi si ohang mah babari atuh. Atunya sugan daekeun. Ka mana si ohang ayeuna nya? Tuh karang celukan atuh. Kalau asan teh ningali-ningalina sapoe ayeuna mah. Meureun hese da katur hese eta mah. Eta libur daekeun bubuluh kitu oge. Heeh, jiga nama heueuh. Matak daekeun lamun kitu dititah kitu teh. Heeh, nya sugan daekeun nya. Sok we teh anggeura. Heeh. Heueuh atunya bah habis nang rasi orang. Daekeun teh cuman atuh disaung. Heeh. Aya kitu si ohang teh. Biasa mah saung cicing teh. Hah? Ah, nyis, naon atuh maneh ngaruas? Hayas di dieu. Naon? Hayas di dieu. Ruas ya maik naon atuh ka dieu lah aing bakat ah maneh mah. Mana takut ke papange sapoenya ti mana tuh? Yuh aing rarungsing rek euy. Kunaon? Kot bisa sapahang we teh. Teu udud jeung teu ngopi aloh abi. Itu ya. Pabang teteh yang udud jeung kopinya. Heueuh. Udim sopo ya atuh sok itu mangi. Hah, itu mata kelang lah ye seuneu leuleuh seawak teh situ itu. Yuh. Halo Robi. Lu kumaha tuh euy cik tulungan euy atuh nyieum duit 5.000 we nya. Duh, tinggal yang karunya euy. Lain atuh hang. Teu kudu nginjem atuh eta mah. Naon atuh? Kuring aya titaheun ka maneh teh. Bahan bener kita naon? Tak engke we ditu ya pang jeung si Abah ngobrolna. Make kudu jeung si Abah. Iya pelah jeung si Abah. Bae teu hayang rokok jeung kopi mah gampang lah teu kudu nginjem hiap. Nu bener atuh mah teh. Heeh bener hiap buru. Kudu jeung ka si Abah segala atuh mah. Lain, are, jangan make kudu jeung si Abah atuh. Iya pelah hiap. Ke ngobrolna. Nya tuh. Nya. Tuh geuning si Abah nate kara balik teh cai. Heeh. Naik naon deui atuh? Yo bas yo hang teh aya. Aya. Heeh yo omongan ku Abahnya bah hoream ngomongna. Keun atuh lah. Heeh sok pangomongankeun we. Lain hang. Si dere teh aya pagawean. Lumayan buruhna. Oh pagawean naonnya? Lain dari atuh maneh teh lamun ngomong tadi disaung kudu ka si Abah heula nih Ah pagawean. umung dah yang si Abah anu nitahna. Gawe naon atuh ieu teh? Sok-sok lah da lumayan lah buruhna mah maneh teh kapan teu ngopi jeung udud atuh. Maneh muruhannya atuh. Heeh. Atuh kudu ku si Abah ngomongna. Da tadi mimitina nanyakeun ka si Abah ke si Abah teh cenah bakal daekeun si Ohang kitu tah. Enggeus cenah si Abah nu ngomongna. Lain bah atuh nya gawe naon atuh si Rere teh make kudu ku Abah ngabejakeunana. Doma si Rere teureuneuh wae cenah. Heuh ari kitu naon maksudna atuh moh? Cenah. Aduh karek buruhna eta domana teh reuneuh cenah teh buka eta teh buka bikang. Eta buka jalu. Ari maksudna atuh naon kitu bah? Lain atuh ari mah kieu. Maneh ieu kulantaran nu Rere teh boga jalu naik maneh jaluan doma. Naon maksudna bah? Jadi abi kudu nyarian doma gitunya? Meureunnan mah teten oge. Anjir, naon dia marane ngaraledek? Ke aing nih tah nyarian doma. Kieu ke geng teh jelema. Cik atuh euy sing baru kepikiran.
abong jelma bolonnya ukanya ho ada kali ini tangkap begeran doma nangan jaluk ke doma begitu